Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Buntung Jawa Tutugan. Biasana esukanar anu didongengkeun langsung ku mau dari tanapi Abah Oki atau sepados nyangkong tengkana waktos mangga urang teraskeun Si Buntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap, subscribe-na, like, sareng komen. Mangga atuh urang kawitan, prung baraya. Sababaraha poe sanggeus manehna gagal ngajorag ka Imah Haji Sobana lantaran kabur dibuburak ku Andi. Kenceling be manehna teh indit lantaran tetela sanajan ayeuna geus ngomplot jeung Bahwi Kalpa anu cenah disohorkeun jawara Cigalontang tetep teu mahi pikeun ngungkulan babasena Andi. Sanajan sasatna dikarepuk kulobaan tinimbang bisa dielehkeun kapan maranehna sorangan anu bubar katawuran. Ku kituna manehna aya niat pikeun nambahan deui pangabisana nu aya dina pikiranna karna harita iwal ti kudu ingkah di wewengkon Garut. Lantaran cek pamikirna geus eueuh deui pigurueun leos be karna indit anu dituju taya lian ti ka ujung kulon. Teu kacatur di jalana karna ayeuna geus aya di ujung kulon. Anu pangheulana didatangan teh imahna pajamian nyaeta mitohana Wijana. Bapana Nyi Ipah. Kebenaranna teh kasampak oge Bajagur, guru sakaligus bapak kukutna karna waktu pajamian nanyakeun kumaha kaayaanana Ipah anu jadi anakna nu geus heubeul teu panggih. Hal ieu teh pikeun karna mah mangrupa hiji jalan pikeun ngadudombakeun antara kulawarga pajamian jeung Gumilar. Puguh ge anu ngedeungdeum hate kacecep ka sakulawarga Gumilar karna dina nerangkeunana teh sama sakali jauh tina kenyataan. Teu euleum-euleum manehna nyebutkeun yen Ipah teh sanyana geus teu betah nuturkeun nu jadi salakina nyaeta Wijana. Lantaran seolah-olah dinyenyeri ku Wijana nurutkeun beja mah cenah Wijana teh kawin deui ka batur salemburna. Ieu sababna nu matak didatangan teh Wijana keur eueuh memang salilana oge manehna teh sok ngotok mawo di nungora ali ku manehna deuk disampeurkeun paur ku mamalana. Kitu diantarana wawadulna karna kapajamian katut Bajagur. Nu tumrapna ka ieu nuduaan teu jauh-jauh percaya kitu bae. Bakuna mah inget ka Gumilar anu jadi bapana Wijana. Asana teh piraku deuk ngantep lamun nya teh Wijana kitu kalakuanan. Geus cukup kumaranehanana kateleuman kumaha kaayaan pribadina Gumilar. Anu dina ngaji bebeneran mah tara cuet kanu hideung ponteng kanu koneng. Salilana adil tur asak tinimbangan dina harti tara pilih kasih. Sok sanajan salah teh anakna pribadi. Anu ngebrehkeun yen Gumilar teh lain wae luhur elmuna tapi oge harkartina sarta akhlakna. Teu waleh sabar dalanan oge tara leupas tina duduga prayoga. Tapi sanajan kitu sangkaanana teu bulung pajamian teh ngaharuk oge ku kitu mah wawadulna karna teh teu leupas tina pangaruhna. Atuh Bajagur nya kitu keneh manehna ngahulang salila-lila uteukna muter dipake ngararampa ucapan karna dipaparah bener henteuna. Arina napangna ka dieu teh nah geus ngarasa sono bae ka Abah atawa nya maksud anu sajena ieu. Bajagur sanggeusna ngahulang nyarita nanyakeun pamaksudan karna terus ngaraos sono we ka Abah. Atuh kadua perkawis nyaeta lah nya saja ngunjukkeun kaayaan Ipah ayeuna
sanes-sanes oge tos jadi dulur abdi atuh sajabana abdi namihan deui ilmu panemu kitu tah bah ceuk karna bari ngarelet ka pajamian anu gawena ukur kitu we kucap kicep bari teu awas kungsi ngalap ilmuna pagumilarna hehehe teu kantos abah rada karagok abdi teh salah atuh nana deuk ngalap ilmu mah nana atuh beutik jika dieu ngaguguru ka pagumilar oge geus leuwih ti cukup lamun kunana kapulungan mah satadina abah bari nepangan para sepuh di dieu atuh di abah oge panginten aya keneh nu teu acan diwiridkeun ka abdi ya alus atuh bau atuh tananingna teh teu miceun kalau jadi kolot tapi lamun deuk neangan ilmu mah mending kagumilar ongkoh anu di abah mah da geus koredas katurug katutug pikeun abah mah pangabisana gumilar teh teuh hese neangan pitandingeuna ongkoh nu diperlukeun mah kapribadianana sugan we sasiereun sabeunyereun bisa kapulungan ku hidupna karena barang ngadenge caritaan Mbah Jagur kitu teh jepe teu nyarita deui pogoh pangna lunta sasatna terek neangan ilmu pikeun yang hareupan gumilar ari ieu kalakahan dititah pisan dihuru ilmuna malah make bari dipuji bebeakan segala tapi pikeun karna teu jadi soal sanajan Mbah Jagur mah mere deui ilmu oge penting manehna oge bisa ngagogoreng wijana ka pajamian masih aya keneh puntanganan ieu nyaeta Bah Jamrong ku kitu kalawan lerencepan leos be manehna indit maksudna rek ngadatangan lemur Bah Jamrong nu teu sakumaha jauhna ngaran teu asal di lemburna sorangan karena dina lumakuna teh estuning sangeunahna pisan ebreh talakuna sabaheula pisan anu bangun angkuh gede hulu komo deui ayeuna mah geus ngarasa pangabisana geus nambahan ka urang dinya teh ari lain ka Bah Bejo atau ka Bah Jamrong sobatna Bah Jagur mah kumanehna teh geus dianggap sepi pisan lantaran geus kateleuman pangabisana baheula kitu soteh sedengkeun ayeuna mah lain deui itu ieu oge kangaranan hirup keneh mah piraku teu nambahan pangabisana tapi hal ieu teh karna mah teu jadi pikiran kabeh oge kumanehna taya nu diambean seperti waktu manehna pasangrok jeung hiji lalaki umurna mah teu beda ti pajamian karna teh jugu-jugu nembongkeun bubuden nu matak pikareuheun naker ngarinat ngabalieur bari terus cumiduh ku kituna si lalaki teh ngaranna teh Ki Baduri anu pikeun urang dinya mah geus taya nu bireuk deui kawentar jalma goreng pangadatanana peungal bedang dibeakeun ku sorangan lantaran boga angkeuhan ilmu pangaweruh sarta tingkat pangabisana lain hanap-hanap jauh muncareng we ka karna teh nu dianggapna jalma lukak lanyap campelak can nyahoeun meureunnya yen manehna teh jalma sakecap ceplak saha kadua gapluk disusul ku totonjok cinek nama jalma tukang bobok tukang tarok tukang mukakeun anerok Ki Baduri morongos ka kana naon majekeh sabaraya ngerasa kaget gitu tepung jeung kaula
karena ngebrehkeun lelewak nu teu gimir. Nyaho dulu akara aing na manusia ngayuni tai ni boga banget kebogeun sia-sia ibaduri jol-jol kasar be nyaritana beuh aya oge geuning banget tengeuleun nu apa teh beti kuring mah banget ditaheun. Aya gampang sia nyungur teh dan apa sia si karena anakna Bajagur karena betenggreng aja ngaran Mbah Jagur dibawa nu dipalara pangaruhna kumaha geuningan sia teh anak si Jagur mikung. Cuh sia eta leuhak segede-gede gehu keluar tina sungutna sarta nablog kana beungeut karena pogo we karena lain deui kurubugna jauh tina panyangkana jeung tinimang sieun mah kalaka namblogan kureuhak lantaran Kibaduri teh nyana sanyana anakna Bajamrong nu harita rek didatangan ku manehna matak pantes kitu peta lantaran Bajagur teh geus kungsi diceceleh ku bapana dumeh sanggeusna dialekeun ku Gumilar teh Bajagur kaayana jadi nyantri sarta leket ngalakonan nu 5 waktu sanggeus ngebersihan nu namlog dina beungeutna teu antapal deui sabrut bae karna naraja ngagunakeun jurus ku guru gunung dina ulin Padinggang. Tapi tumerapna kaki Baduri teu mata keseng nyepeskeun nada puguh di manehna ge geus nyampak ngan sakila pereup karna teh ukur bisa nobros angin sedengkeun pereup Ki Baduri nu saterusna ngahiup rek ngadagor sirah karna tapi karna teu eleh kesit lep manehna ngagunakeun jurus sero nyusup jorelat kegigireun Ki Baduri bari nyamberkeun deui ramona dina jurus cala dinokdok tumerapna ka Ki Baduri dadang ngaranjuk oge lantaran gerakan karena nu ieu mah kumanehna teh teu kataguh ti mana sumberna tapi sanajan kitu ngagentak manehna ngagilirkeun badanna ka belah katuhu ngabarengan suku katuhuna nu ditarik ka tukang hiu leungeun katuhuna teu ngagagalkeun gerakan cala dinokdok sebrut pereup kencana rek ngadagor careham oro kaya gerakan karna tetela bisa nandingan kakesisan menjadi lawan sakilat manehna narik deui leungeunna sajalan jeung gerakan suku katuhuna ditarik sabeakna ka tukang plos panarajang Ki Baduri ngahanca angin jorelat karena loncat dina kecepatan anu luar biasa oprak leungeun kencana barang hakan dina gerakan gurame ngabinti kilek karena katuhu ngabarengan leungeun katuhuna rek ngahanca puluk tapi Ki Baduri ngagentak ngegesereun kuda-kuda balik ngenca bari ngegerakkeun leungeun kencana dipake ngahadang tenggelan lawan nu rek ngahanca pundukna dua leungeunna diaradu hiu jerot bereup Ki Baduri nyawa-nyawa ngahanca gado karena ngegerung sarta kontan ngedaligdeg rek labuh hiu deg bereup Ki Baduri rek nyusul tepus tapi karena bari gadona karasanya nyautan sarta asanya yang sok gentak manehna narik suku katuhuna lep dina gerakan saro nyusup sarog sukuna maju ngebarengan gerakan cadi noktok seperti tadi sakali ya mah dua ramo karena temis di awal jeung iga burung Ki Baduri ayeuna mah ngagerung jorelat karena ngangsalkeun suku kencana ngabarengan gilekna awak ka katuhu sedang kedudukan suku katuhuna ditarik ka tukang bareng jeung eta jebrot tenggelan ujungan anu ngahancap pun Ki Baduri anu tumerapna badanna nepi ka nyengeyeng ka hareup hiu pereup kencakarna ngetius ngabarengan ngangsalna suku katuhu oro kaya kasurung ku
kabungah lantaran gerakan pinangi jeung hasil anu nyogemakeun karena sama sekali teu nitenan yen badan Ki Baduri anu kedoyong kahareup akibat tenggelan ujungan tadi. Sakilat nyebrutkeun perep ka gigir sarta teumis deui karena keuna kana beteungna karena pogo we karena anu sapek-pekeun rek ngahanca sareham Ki Baduri teh kontan nyeleuweung bari panonna burial penceli. Aduh, bareng jeung eta sakilat Ki Baduri ngecoreak ka katuhu bari nyebrutkeun leungeun ganjana, tapi karena sanajan bari teu puguh rarasaan ngegedak ngejauh ka tukang dina gerakan celer kasaatan. Nah, sia make ngejat, Baduri ngeunah seuri mireungeuh lawana ngejat bari muringis nahan ka nyeri. Halah sia, montong waka nemongkeun huntu karehol deui sia. Sakedeung deui ge dipabak sungut sia teh. Hieu. Karena teh eleh geleng memang ari kawanina mah masih keneh gemblong. Gede hate euy geuning sia si Jagur teh. Anak si Jagur teh mah make dek ngebebekeun sungut aing. Bapak sia oge centang tumahi dulu ngalawan si Ki Baduri mah. Kalau ku sia asaan dia perep aing. Ki Baduri nyaritana kitu teh bari nyebrutkeun pereupna rek ngahanca cukang irung. Ganeng sia Bedui. Ngaran teh Bedui karena nyerenge. Calang ngejat ka kenca dina gerakan simet ngejat kaprot tambal leungeunang ngahanca pipi Ki Baduri dina gerakan gurami ngabinti. Lumayan kalasana ku Ki Baduri panas pereus teu beda dicabok ku besi. Menang meuleum. Aduh sia. Baduri ngegentak nyerong ka katuhu. Paparahna mah rek nyebrutkeun pereup katuhuna orok kaya karena ngejauh bari neje. Suku katuhuna pogo we Ki Baduri meuni halipet teu beda ti dianteuran. Sarata antapar dengan karawak bae dampa sukana teh ditewak. Nu maksudna dek terus ditotogkeun. Tapi karena anu ti samemehna geus bisa neguh kana gerakan anu rek dilakukeun ku nu jadi lawan, manehna teu reuas, cuma waona gugup ngagentak. Ngaragrageun badanna kana taneuh sarta datangna nangkuban bari jeung dua leungeunna dipake nahan sakilat. Suku kencana dipake neje anu hal ieu teh ku Ki Baduri sama sekali teu disangga yen lawan teh bakal kitu. Petana barukalna manehna gerok bari ngaleupaskeun lantaran ngadadak ngarasa eungap sarta mural eusi kadutna nyerungkuy pogo nu beunang teh beteungna pisan. Sedeng karena gentak gurinjal hudang jerek-jerek cerekedeg manehna nangtung teu anta parah deui sembrot bae ngatiuskeun pereupna dina gerakan landak noblos gunung. Pamulung ti jenatna Barawi sarta teumis deui. Cerot ngahanca karena careham. Ki Baduri ngagerung deui. Meuni lamatna koleang. Blak. Bae nang karak bengkang sajongjongan mah. Siga nu terus musak leungit budi ilang daya carehamna karasana asa bengok. Hudang sia Badui montong kalak kagogoleran kawas bolon sia. Bari cilang manehna luncat sarta maksudna rek terus ngajejak beungeut lawanan nu katempona geus teu kaya. Tapi orok kaya lain oge Ki Baduri anak Bah Jamrong lamun kudu serah bongkokan ngakarak ku sakitu mah. Mangka manehna teh anu disohorkeun sudah lawan sepi tanding. Maksud teh lamun manehna teu ngabogaan daya tahan anu beunang disebutkeun luar biasa. Hari oge barang mireungeuh ngaheatna dampa suku. Sakilat manehna ngagerakeun dampa leungeunna katuhu ceda. Karena ngagerok pabajeg asa pegat dibajeg keuningna kulinya Ki Baduri hudang bari leungeun nyambarkeun pereup karena sanajan bari engke-engkean ngalegot dina gerakan belut ngaboreng kapletak si kulawan diteke sebrut leungeun kencana nyewuk dina jurus tala dinofrok rek ngahanca beuheung. Tapi Ki Baduri cingeus kana pibahayaeun rikat malik
ngahiuk tenggelan ujungan arek ngahancak pigelang orok kaya jurus Saladinokto sakilat ngelengit tina sasaran lantaran ngejat sarta dina nyorung kuina deui geus robah jadi perep buleud anu rek ngagempur sirah. Ki Baduri ngagentak ngabalieureun beungeutna ka kencang barengan angsorna suku kakatuhu sajalan jeung gerakan beungeutna. Hea leungeun katuhuna diheumbatkeun ka luhur dipake nakis leungeun lawan anu deuk ngabenturkeun hulu. Dua leungeun diadu sarta itu ieu ngandung kekuatan batu karang nu teu kira-kira hebat. Puguh dina seuseuhan mah Ki Baduri bokarna ilmu panemuna teh beunang disebutkeun sakokocoran keneh. Bijilna tina sumber nu sarua atuh dina bedana ngan saukur saeutik-saeutik pang-pang nama dina gerakan-gerakanna lantaran boh bajagur boh bajamrong pada ngagem gerakan ciptaana pribadi. Tapi tetela dina hal daya kekuatan mah Ki Baduri aya onjoyna nya kegunduran gening karena mah tapi kang jaji ke tukang hal ieu teh mangrupa hiji kesempatan anu kasida hadena pikeun Ki Baduri ngagentak manehna sorgeun suku kencana ka hareup sajalan jeung gerakan leungeun kencana jebron salah deui ngahaca careham karena nu belah kenca nepi ke ngegerung bari badana ngadayagdag ke tukang satatasan oge ngagebut geus disusul tepus ku besetan tuur kana dada bari dibarengan ku tenggelan ujungan ngekejret pisan keuna kana hulu karna alah pajambrong tulung karna dina gorana teh beta tulung teh salah pok nu maksudna mah dek nyebut bah jagur tapi lantaran pikiranna keur manco ka bah jamrong nu kumanehna rek di huru ilmuna antukna manehna jadi sasambat teh ka bah jamrong nu pikeun Ki Baduri mah lain deui ngaranjugna lantaran ieu anakna bah jagur teh ngadon nyambatna ka bapana dah siapet nyambat ka bah jamrong karena Ki Baduri nanya bari jeung kaget bah jamrong memang guru kula karena ngabohong sugan we ku ngadengi pangakuan manehna kitu teh Ki Baduri teh jadi ngarasa sieun supit dah bah jamrong mah tegableg murid nyuni tai Malaysia cek Ki Baduri bari teu parah deui ngan gampang bae karena teh ditampilingan bulan-bulanan nepi ka kacerak lenge ampun kakara kahayang ieu mah kula rek ku guru ka bah jamrong pokna bari acog-ajongan manehna ngarasa kaget oge lantaran lawanna teh nyahoeun ka bah jamrong sagala magedaekeun narima deuleu komosia anakna si jagur jelema cecerih teu gablek cedau dihina dikakayak ku musuh teh lain angkeuhan hayang males tapi ieu mah madon melakun ngasah-ngasah tarang madon dijumpalik kana naonan nah andika nyaho kitu ka bah jamrong karena nanyakeun betimbul kapanasaran haliras kana pokpokanana pogoh we deuleu sia nyaho mah Ki Baduri dina ucap pocmana teh tetap suga galihal pangaruh heuras genggerong nu mata geus bisa mastikeun kalau kumaha ge sia teh moal ditarima deuleu turunan si jagur mah detik buri Ki Baduri nyaritana teh bari tawaleh sentak polotot bapak kukut bah jagur teh dina hal tujuan mah sama sekali teh sarua jeung kuring nu matak mana kuring hayang guguru ka bah jamrong teh hayang males kanyeri ka musuh-musuhna oge nu geus jadi musuh kuring deui nah saha nu sok disebutkeun saha musuhna teh singan si Gumilar urang ujung urang Garut kuring oge ieu teh ti Garut ngahaja datang ka dieu teh maksud teh sejak guguru ka bah jamrong sakalian we atuh tulungan kuring panguduhkeun di mana bah jamrong teh pamiarsa karena ayeuna geus ngabogaan sangkaan yen Ki Baduri teh salah saurang muridna bah jamrong nah bener kitu si laing teh boga maksud dek males kanyeri ka si Gumilar Ki Baduri
ngalelekan lantaran manehna geus nyahunin Gumilar teh musuhna bapana ngan jakal baheula waktu bapana ributan jeung Gumilar teh manehna keur ansrang padi panyabaan teu pinoga we dek medu wani diriungkeun tah memang kitu niat kaula teh hade atuarinya kitu mah maksud si laing yeuh bisi si laing teh nyaho bajam rong teh sanyata mana eta teh bapak kula aduh mamang hapunten we atuh abdi teh nya karena ngadengi pengakuan kibaduli kitu teh menta dihampura balina gentak ngaranang nyampeurkeun dihampura pisan karena yuk urang mah bareng ka imah mang memang mang oge maksud malas kanyeri ya si Gumilar teh nanya kal can nyaho tempatna ieu teh beja atuh ka Mang Alung minta diselok cenah imahna Gumilar teh waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.